Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summal hamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadratul kiram, kasepuhan kersana ketua DKM, para aparatur pemerintah dina hal ieu, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Bapak-bapak, ibu-ibu sadayang sami hadir dina wengi ayeuna, sami jadi wasilah urang sadaya rieu ngumpulung puting ayeuna nyoko sinarna muara kana tujuan urang nyatana judulna Dinararaga memperemut karena dilahirkeunana junjungan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di madrasah disebutkeun ieu teh dina kegiatan muludan. Muludan resmi teh muludan. Tujuan urang ngayakeun siga kieu, ngayakeun model kieu, lintang ti kajaba ikhtiar usaha tarekah urang sadayana hayang diaku, hayang sajajar sajalur jeung junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin sadayana, dina Al-Qur'an urang langsung we nya ibu geus penting teuing nya, urang langsung we ngaji ulah ka mana karep. Dina Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 pami telepah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aya nu uningan teh hartosna eta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Anu kurang leuwih hartina teu pati-pati kami anu agung saur Allah. Arsalnaka ngutus anjeun Muhammad illa wa ma arsalnaka illa rahmatan angin wungkul pikeun jadi rahmat lil alamin pikeun sakur-sakur alam, pikeun sakabeh alam. Lamun tarjamah bebas nama saur Allah teu pati-pati kami saur Allah ngutus nu ngaran Muhammad lungsur ka alam dunya angin wungkul jadi rahmat pikeun saha, pikeun sakabeh alam. Penting ayeuna urang dieu ibu-ibu bapak-bapak bahkan nome di madrasah disaurkeun ieu terek muludan gegede nama hayang boga wasilah atanapi pantok lawang muka rahmat jeung barokah Allah subhanahu
wa ta'ala. Di antarana nyieun kagiatan nu disebut muludan. Ieu peryogi kauninga ku bapa jeung ku ibu oge barudak ieu. Ajengan cenah dibatur mah lain muludan tapi peringatan Maulid Nabi. Aya oge nu disebut Maulud Nabi. Tah urang dongengkeun sakedik bedana. Ibu aya Maulid, aya Maulud, aya Milad. Sakali deui. Aya Maulid, aya Maulud, aya Milad. Sok lamun sering nguping. Naon gegedena mah sami. Ari Maulid mah kayaknya biasa kayak sepandukan biasa nama. Ya kupingkan ya aya budak sakolanya ari Maulid mah waktu dilahirkan, tempat dilahirkan hartina teh. Jadi lamun aya nu Maulid Nabi berarti memperingati waktu lahirna Kangjeng Nabi. Anu nuduhkeun waktuna lahir junjunan nyaeta tegasna dina 12 Rabiul Awal. Malam sok aya dina naon Gusti urang. Asa pujian barudak dia ibu sok Gusti urang sadayana terus Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad Arab Quraisy geuning teh hafal. Osok tara ieu. Barudak hafal teh ieu. Entong atuh hafal malah bae. Maulid mah waktu lahir. Tempat lahir iraha waktuna lahirna Kangjeng Nabi nyaeta 12 Rabiul Awal anu tegesna dina malam Senin 12 Rabiul Awal tahun naon? Tahun gajah. Lamun dina Masehi mah disebutna teh 570 hiji Masehi. Oh, barudak bising kayak pertanyaan catat 570 hiji Masehi. Eta teh Maulid, Bu. Lamun Maulud mah mulud. Naon ari mulud? Ari mulud mah anu dilahirkeunana, orokna. Maulid mah waktu lahirna, lamun maulud mah anu dilahirkeun nana tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta bedana teh. Sakali deui, Maulid mah waktu, maulud mah orok anu dilahirkeunana. Maulid, maulud aya deui. Tadi teh naon? Milad. Naon ari milad? Eta mah tepung tahun. Tepung tahun lamun cek urang dieu mah ulang tahun. Osok urang dieu ulang tahun anu niup lilin. Tara akeun bae lah gitunya mending tong. Milad masuk sami kelahiranana mangan panggih deui tepung tahun. Lamun urang Lebak masuk aya anu tiup lilin, aya anu sok marunang barudak 2 tahun 3 tahun di aronang hadir ya make undangan hadir anu mawa naon teh kado permen nu karitunya ka imahna teh make balon. Tiup panjang umurnya. Sok kitu aya di dieu kitu banyak syukur alhamdulillah. Aya rada semu islami cenah alfa mabruk eta teh disebut teh milad. Sakala dia teh disebutna milad. Nyata panggih deui dina tahun kelahiran. Eta bedana teh maulid mah waktu dilahirkeunana, ari maulud mah anu dilahirkeunana, ari milad mah panggih jeung waktu kelahiran anu tahun anu berikutna. Ulang tahun teh ya.
tepang tahun. Muncul bahasa anu maot mah menak tahun. Lamun geus sababaraha kalima disebut haulan cenah eta teh. Tuduhna kanu mau milad teh ya. Nu hirup keneh mah. 3. Cek ibu penting ayeuna mah dah lain maulid nabi, cenah lain maulud nabi, lain milad, da tujuanna ge ti ngongkok nemi ngungkuk ti baheula ge urang dieu mah nyebutkeunna teh penting ayeuna kikieuan teh disebutna teh muludan. Naon atuh ari muludan? Di mana muludan? Bahkan aya sabagian muludan mah aya nu teresepeun. Tah ibu ari muludan mah kecapna ti mana? Ti urang dieu urang Sunda. Satiap disebut muludan mah disebutna teh kagiatan. Rupa-rupa kagiatanana teh. Ngan ku sabab tujuanana kana lahirna Kangjeng Rasul disebut muludan. Urang Sunda mah aya kecap tungtungnaan eta teh nuduhkeun pagawean anu rupa-rupa. Sakali deui, muludan berarti kagiatan. Naon kagiatanana? Rupa-rupa. Contoh mun urang dieu mah tadi nguping abi ti keur saajengan aya burdahan. Aya ngadoa, aya tabligan. Di rupa-rupa. Aya deui da urang dieu mah kitu, da geuning di Lebak mah. Komoditan abdi mah nu marhabaanana teh ibu-ibu. Mahalul qiyam ibu-ibu anu diseragaman. Ieu alhamdulillah teh seragamnya. Diseragaman anu di imahna teh diculang-caling heula, dilipen heula, dieu nanti ceplok nog. Ieu jeung sagala rupa, baju bergede anu maca perjanjina duaan. Ayo seragamna mah pan nepi ka welasan urang. Paribasa erek marhabaan, barjanjian. Naon eta teh guna dina hiji waktu rek aya muludan. Pek teh teuing rupa-rupa beda geuning da rupi-rupi ibu. Muludan mah ngan sadayana rupi-rupi eta boga tujuan. Tujuan nu pasti hayang diaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kieu punten. Sok aya nu gaul ka urang luar anu ka Lebak. Kada saajengan komo nu ka Maja nu ka mana we. Ibu saalam dunya umat Islam saalam dunya da tersepeun kabeh anu kana muludan teh. Aya nu resepeun, aya anu ngewaeun, aya anu hare-hare. Keun bae pek teh ting tong waka saalam dunya, sa Indonesia tong waka sa Indonesia, sapaseh tong waka sapaseh, sa kampung legok pego ieu da cantang tu kabeh nu resepeun kana muludannya. Aya nu resepeun, ciri meureun aya nu hadir. Aya nu ngewaeun. Aya teh nu ngewaeun kana muludan, mawani nyebutkeun ngewa kana osok mah. Sok teresepeun kabeh, bisa jadi punten nu hadir di dieu ge peuting ayeuna da cantang tu resep kabeh kana muludan. Bisa jadi hadir teh sabab era ku kapaksa komo mun bari kudu udunan deui. Oh kapaksa we. Naon da geus udunan, lebar bisi teu ngilu dahar. Aya nu kitu tong disebutkeun aya cukup we nah hate masing-masing. Cantang tu ibu punten nu hadir di dieu ge ibu caritana bapak caritana di imah urang oge punten. Di imah urangnya da cantang tu resepeun muludan kabehanana. Bisa salakina mah resep pamajikanna nu henteu, bisa pamajikanna resep salakina nu henteu, bisa indung bapana resep anakna mah cantang tu. Da sok hadir maksakeun, da hate leutik mah teresep. Bisa jadikeun bae ibu da bade muludan bage siga kieu ieu mah ala kadar kagiatan rupi-rupi. Disebutna teh naon? Ieu mah wadah. Disebutna teh bungkus. Jero nama siga tadi abdi jeung bapak-bapak jero mah kumpul ngariung hiji ngadua babarengan.
Nu kaduana sholawat babarengan, nu katiluna gede harapan silaturahmi babarengan, dibungkus weh diwadahan weh kuno ngaran muludan. Nah habat diwadahan ku muludan dumeh dina ieu bulan Rabiul Awal. Beres muludan biasana ta abdi kamari merenya di dia dina panggung ieu teh Isra Mi'raj. Beres muludan leungit bulan mulud engke ngagayuh karena bulan Rajab, judulan weh Rajaban. Naon jerona? Silaturahmi, ngariung, ngadoa, tawasul, nungtut ilmu jerona mah bungkus weh kudu ngaran Rajaban. Ieu ge penting ayeuna dibungkus kudu ngaranna muludan. Eta mah ukur ala kadar nu disebut bungkus. Bisi urang dieu aya anu ngewaeun, bisi aya urang dieu anu teresepeun, keun bae da eta mah ngewaeunana ge teresepeunana ge kana bungkus, kana wadah. Punten ada di dieu mah resep sadayana alhamdulillah abdi punten can aya dongeng na di mana tong bujeng-bujeng zaman ayeuna zaman kapungkur Kangjeng Rasul masih jeneng da teu sadayana nu resepen ka Kangjeng Rasul. Eta teh nalika Kangjeng Rasul aya masih jumeneng teu sadayana nu resepen ka Kangjeng Rasul. Tak komo ieu urang umatna nu beh dieu dugi ka kiwari umat akhir zaman beh dieu penting ayeuna cantang teu sadayana resep. Tapkeun bae nu penting mah ibu-ibu sadayana urang sadayana ngayakeun kagiatan siga kieu teh utami nama silaturahmi, utami nama hiji silaturahmi, kadua nyupri ilmu, katilu babarengan ngaduakeun oge silih doa eta. Hoyong ibu didoakeun. Didoakeun ku saha? Hayang didoakeun kuno doana anu mati. Ibu doa mah teu anu mati teu anu teu mati kabeh oge di antara nama gumantung keikhlasan urang nu ngadoana. Ngan urang ulah dugi ka kieu aing ngadoa aing didoakeun hayang aing ngadoakeun mumul. Tah di antarana penting siga kieu teh di antarana urang silih doakeun. Mudah-mudahan ibu jeung carogena, bapak jeung istrina anu kasab tadi ge ku abdi saurkeun nu kasab nu ikhtiar anu di kebon, anu ngebon, anu kuli, nu buburuh, oge anu icalan, oge anu teras anu didamel di dayeuh atanapi di kota. Utamina liungan ieu teh urang doakeun sing berkah dina usahana. Amin ya Allah ya Rabbal. Barudak urang sing soleh solihah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ripuhna urang, sedihna urang, nalangsana urang, bodona urang, ulneuk teu kleuker meulah jantung ngagurat bumi, kabodohan urang, karipuhan urang, sabisa-bisa ulah kaalaman ku anak incu turunan urang. Hayang ripuhna urang kaalaman ku barudak urang. Cik. Hayang kabodohanana urang nurun ke anak urang. Matak urang ngadoa teh ya Allah ya Robbana cukup abdi bodoh urusan dunia urusan agama bodoh teh cukup ka abdi. Ulah dugi ka kaalaman kabodohanana ulah dugi kaalaman ka anak incu turunan abdi. Ripuhna dina usaha cukup abdi ungkul ukur bisa buburuh anak mah lain ukur tapi bisa muruhkeun hartina boga harta leuwih ti urang boga rejeki leuwih ti urang. Di mana modalna? Salah sahijina aya keikhlasan doa ti indung jeung tiba bana. Di mana atuh carana rek unggal peuting? Geus puguh unggal peuting mah indung bapa mengadoakeun ceurik batin ka Allah Subhanahu wa taala. Atuh urang kali-kali mah tiap bulan atawa tiap acara ririungan siga kieu urang silih anteur jeung tatangga jeung dulur lingkungan ieu urang silih doakeun. Sadayana tah wasilah manfaat riungan siga kieu lain ukur ngaran muludan wungkul.
Lain ungkul ngaran muludan wungkul. Abdi yakin orang desa dayana boga tujuan hayang senang, hayang bagja, hayang ngeunah merenah tumaninah kahirupan urang. Bahkan saur Kang Sing teh kersa ajengan hoyong baldatun toyibatun warobun gopur baldah toyibah nagri anu subur makmur lah jinawi ceuk kasarna mah lubak libu kebon lobak teka lebok di gigi naon di tukang reang di kolong kongkorongok naon di teh di pipir si jabrig jekolot mapan kitu bahalana mun beunghar teh ngan harta patulayah lubak libu kitu ge cantang tu jadi kanikmatan akang candang tu jadi kangenahan kabagjaan urang lamun ku Allah dicabut berkahna. Lamun ku Allah dicabut kaberkahanana anu katarima ku urang. Kumaha supaya berkah aya napel, kumaha supaya barokah kahirupan saeutik mah loba satur barokah teh di antarana sabagian ge atuh urang ruang riung silaturahmi aya waktunya saya dipake nuntut ilmu. Aya waktunya saya sakudak saketik dipake silidungakeun model siga kieu. Tah ieu teh bagian ruang lingkup ieu teh bisa ibu tiasa janten Pak dina acara muludan, dina acara rajaban, dina acara pangaosan, acara naon wae oge tiasa ngadorong supaya ikhtiar urang hayang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karek umum, enak kana muludan ibu. Ibu bulan Rabiul Awal Pak rata-rata urang teh sok memperingati dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi cek sejarah dina sirrah nabawiyah kauninga Bu Rabiul Awal cek urang mah di dieu disebut teh bulan mulud salaresna mah lain wungkul lahirna Kangjeng Rasul tapi pupusna Kangjeng Rasul oge ditakdirkeun ku Allah dina 12 Rabiul Awal. Kade Bu lahirna Kangjeng Rasul sareng pupusna Kangjeng Rasul dina kaul nu masuk dina sirrah nabawiyah boh lahir boh pupus oge dina bulan Rabiul Awal. Ngan jarangnya disaurkeun jarang didongengkeun. Jarang didongengkeun pupusna Kangjeng Rasul mah. Tah ku abdi urang didongengkeun kaitan jeung bulan Safar. Iraha Kangjeng Rasul pupus dina 12 Rabiul Awal nu kalesan dinten Senin ngagayuh kana waktu duha pupusna teh. Berarti ngagayuh kana waktu duha mah enjing-enjing urang 7:30 jam dalam Allahu alam jam nemengan ngagayuh dina waktu duha. Meujeuhna salat duha Kangjeng Rasul pupus. Wasilah pupusna Kangjeng Rasul keun kana mulud mah. Wasilah pupusna Kangjeng Rasul nyaeta teu damang heula. Teu damang kirang langkung aya ampir bade 2 minggu ngawitan teu damang Kangjeng Rasul nyaeta sapalihna nyaurkeun ping 28 Safar dinten Rebo akhir dina bulan Safar sabada Kangjeng Rasul takziah di Madinah di pemakaman bake sahabat aya nu ngantunkeun ngalayad Kangjeng Rasul uih janten teu damang. Kangjeng Rasul teh 2 kali teu damang Bu salami anjeunna jumeneng teh. Nu terakhir ngadua kalian dugi ka pupus. 2 mingon lah hampir 2 mingon pupusna. Ngawitan teu damang dinten Rebo akhir dina bulan Safar pupusna 12 Rabiul Awal. Tah eta Bu salah sawios aya anu osok ngayakeun kagiatan Rebo wekasan teh
aya salah sawiosna ti dinya. Kamari sofar rebogasan di dieu teh. Henteu tara wios. Wios. Naon eta teh tiap tahun ku sahabat diperemut. Nalika asup bulan teh sofar gebeg naon tah ieu Kangjeng Rasul pupusna dina bulan sofar gara-gara katepaan panyakit. Gara-gara katepaan sumebar bahkan sabagian di urang aya nu nyaurkeun rehing dina rebo akhir bulan sofar teh sok ngayakeun kagiatan tradisi rebo wekasan dumeh balai lungsur saurna dina eta sasi dina eta rebo wekasan. Sabab tapaul sejarah Kangjeng Rasul ngawitan teu damang dugi kapupusna dinten ngawitan dina rebo akhir dina bulan sofar. Iraha pupusna dina Masehi mah 623 Masehi. Tegesna 12 Rabiul Awal dinten Senin enjing-enjing ngagayuh kana waktu duha. Matak ngapalkeun sejarah Kangjeng Rasul mah ieu barudak enteng. Lahirna Kangjeng Rasul kaping 12 Rabiul Awal malam Senin atuh pupusna ge 12 Rabiul Awal ngan enjing-enjing anu meneran dina waktu salat perkiraan salat duha. Ta eta danger kedah disaurkeun ajengan. Disaurkeun dina muludan teh ulah dugi ka teu apal. Jeung ulah apal we sadayana padilahna mulud, padilahna saha anu micinta ka Kangjeng Rasul, saha anu sok muludan. Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Pasti menang syafaat cenah ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku seueur nyaurkeun ngaosan shalawat. Allahumma shalli isakanteran bagi pincuknya urang shalawat. Abi nyarios kudulah di bageun. Teu kabeh heuh balikan teu ngeunaheun ya. Bareng sadayana we hande. Allahumma shalli ala sayyidina wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sakali deui kudu saeus ngapagi pintuk ya. Ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ane Kang ieu pinjukna bisi teu kabagian, anu teu kabagian. Ngomongin ieu gara-gara muludan aing teu kabagian. Bisi
Pan di abdi kayak gitu di lemur kade nu paling dipikasieun ku panitia mah bisi jamaah teu kabag aya nu teu kabagean. Abdi mah tara riweuh. Iya sabdi mah teu kabagean yang piraku dipincuk disarwakeun jeung ibu-ibu mah nya. Tos taruang acan. Acan nu kan bijul. Mata ke ibu mun hadir kieu kudu wareg heula beuteung teh. Da sagala rupa ge ari beuteung kosong mah. Sok aya beuteung kosong. Otak teh moal jalan. Komo ieu ngaji. Mata barudak urang punten barudak kolot abdi baheula kade euy ini sakola ini ngaji beuteung kudu eusi. Sok da moal konsentrasi di kosong patuangan mah. Ulah kena karek kana muludan bae teu dahar oge da engke di ditu aya. Leuheung mun aya. Mata abdi mah ku kolot tilu rupa. Jang euy lamun erek init kaonangan hiji rek ini teh beuteung kudu dieusi ya bisi di tempat onangan lain bisi hararese. Lamun rek nganjang beuteung eusian, lamun kosong beuteung mah bisi tempat anu diteang, bisi teu disuguhan. Atawa dina disuguhanna engke di akhir. Mata abdi banyak. Alhamdulillah abdi mah jol diheulakeun. Ceuk naha teh kaduhung aing teu dahar heula di imahnya. Da basena mah rajaban terakhir. Teu dieu. Ayeuna mah jadi we abdi ge atuh alhamdulillah bisi teu disiapkeun. Matak alhamdulillah matak ibu barudak bapak kade minimal ulah kosong teuing patuangan. Naon sababna otak ilmu rek asup kana otak pikiran urang cantang tu jalan ari beuteung kosong mah. Bahkan dina hate teh ira harek geusan, Kade. Kadua kade bisi di imah teh rek init kalah kumaha ge dompet eusian. Bisi naon we di jalan, bisi di ditu bisi aya hal nu teu dipiharap. Gue dompetna kosong. Katilu kade lamun boga kendaraan numpak kendaraan ulah poho kudu di bensinan. Itu matak sagala rupa ini sok kitu wae. Sok kitu wae matak ibu-ibu bapak-bapak ge kitu kedahna ka pangaosan jadi sagala rupa ge kedahna mah naon sabab beuteung pinuh dompet eusi terus naon deui datang ka tempat tinggal ngupingkeun pangaosan. Jadi husu. Jangan dah husu teu husu ge beuteung wareg jeung kosong ge anger we geus ngaji teu ngarti keun bae eta mah. Ya tah sok nunutan keun bae nunutan mah. Ngan ulah rek niat ngadon rek nunutan. Itu ulah. Kalau ngajengeun deui. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ceuk Allah teu pati-pati kami ngutus anjeun Muhammad. Ain wungkul angin kecuali pikeun jadi rahmat pikeun sakabeh alam. Punten. Allah ngalungsurkeun Kangjeng Rasul tegasna Kangjeng Nabi Muhammad pikeun jadi rahmat, pikeun mere katenangan, pikeun mere kasalametan, pikeun mere pituduh ka saha lil alamin sakabeh alam. Saha naon ari alam teh urang tauhid saeutik kullu masyiwallah ari alam teh satiap perkara angin kecuali Allah eta alam. Naha kecuali Allah da Allah ngenyieun alam. Nah saha atuh alam teh bumi langit katut pangeusina kakurung urang sadayana ti luhur sapramut ka handap sahibas dambal ti tengah tina pangkonan urang bagian disebutna teh makhluk. Saha wae makhluk teh urang, tutumbuhan, sato, bumi, langit, sawarga, naraka, jin, setan, KBG dadamelan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kullu ma sakabehna perkara siwallah angin kecuali Allah. Nah dikecualikeun da Allah nu ngadamelna. Tak ieu Muhammad teh lungsur
naon asbab nujulna ieu ayat dilungsurkeun teh dumeh kapungkur Bu nalika jeneng Kangjeng Rasul pertentangan hariwang loba kasieun ieu sahabat lingkungan teh urang jahiliyah urang Arab Quraisy teh sieun aya Muhammad teh sieun mere naon paham anu sesat mere ajaran anu teu sarua jeung kagiatan manehanana dimusuhan lungsur we ayat tong sieun tong hariwang da Allah ngalungsurkeun Muhammad teh pikeun jadi rahmat naon ai rahmat cik rahmat teh kanyaah kadeudeuh lamun keur susah aya nu nulungan eta teh rahmat keur butuh duit aya nu mere eta teh rahmat. Terus naon deui? Dina Al-Qur'an rahmat teh aya 3 biji anu mere solusi. Naon solusi teh nya? Jalan kaluar. Punten akang keur riweuh. Di imah beas geus teu boga. Yang jajan eueuh, pagawean hese ngahruk tiba-tiba kolotrak aya tatangga kang keur nyase isuk mah urang digawe alhamdulillah eta teh rahmat keur susah aya nu mere lawang eta teh rahmat kahiji ibu keur nangkep tuur tiba-tiba aya ondangan nu nganterkeun ieu tinu muludan naon pincuk budak keur ngamuk baberi hayang dahar tiba-tiba aya nu mere pincuk eta teh rahmat eta teh rahmat eta teh naon mere kabungah pikeun anu susah mere pitulung anu pikeun hayang ditulungan eta teh kakurung rahmat hiji kadua lamun leuwih tina eta aya rahmat teh naon pangampura anu salega-legana ti saha ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ari urang papada manusia kumaha ibu boga dosa minta hampura jeung bapada tatangga dihampura eta teh rahmat. Naon deui contona cik rahmat teh? Tegasna mere kamangpaatan, tegasna mere kasenangan, mere katenangan jeung sasama lamun makhluk jeung makhluk eta teh bagian ti rahmat Allah. Bagian ti rahmat Allah Subhanahu wa taala dasarna lamun mere manfaat mere maslahat keur butuh duit aya anu nganyukeun nu mere pitulung nu nulungan bae cenah dianyuk henteu aya leuwihna deui eta teh rahmat sok aya leuwihna tara mun dianyukan di dieu sok aya leuwihna tara eta teh rahmat. Rahmat lamun aya leuwihna jadi madarat. Komo nu leuwih nu cek abdi teh pernahnya kami berjanji. Aya di dia. Dari urang hongkoh hayang tenang hayang bagja hirup tehnya Senin ku PNPM, Salasa ku MBK, Rebo ku Bang Emok. Terus Kemis ku naon? Kreditan, Jumaah ku syariah. Sabtu weh ngajentul, Minggu ngeluh. Sabtu gajihan ieu ti kebon, Sabtu gajihan ti kebon, pan Minggu teh nyase teh babayar ledis deui, beak deui. Naon sabab? Da diudag-udag ku perkara anu kurang munasabah, punten. Kalah kumaha ge? Wah, lamun ngomongkeun kitu mah da ajengan kalah kumaha kudu mere solusi. Abdi mah moal nyalahkeun, moal ngulahkeun ngan anu jelas mangga tinggal naros kana diri urang sadayana bisa jadi seretna urang usaha, bisa jadi seretna urang dina kasab lain ku hese pagawean. Wi handai sanes ku hese padamelan. Bisa jadi aya hijab teh panghalang bongan urang sok loba milampah dosa. Ongkoh urang teh hayang di umat janten di aku umat Kangjeng Rasul apan cek Allah ge ieu Muhammad lungsur teh arsalnaka ngutus Muhammad mawa syariat
Cik urang sadayana sok muludan pasti sadayana ge hoyong di aku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah sahijina Ibu Muhammad teh jadi rahmat. Lamun urang hayang di aku umat Kangjeng Nabi Muhammad kudu diajar nuturkeun naon rupa hal nu dicontohkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi aya dina syariatna. Naon syariatna nyaeta Islam. Naon ari Islam teh agama pedoman anu dicandak janten risalah anu ku Allah dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad pikeun urang sadaya. Ibu kieu Islam teh salamet, pasrah, sumrah, salamet, bagja hartina Islam teh. Jadi setiap bapak, setiap akang nu ngaku nu ngagem Islam salamet, pasrah, ngabdi kasaha kanu mere syariat. Saha nu mere syariatna Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun urang hayang dina syariat Kangjeng Nabi, jadi lamun urang hayang di aku umat Kangjeng Nabi, tegakeun syariatna, tegakeun Islam di mana dina diri urang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu mun bapak-bapak mah panina jumahan aya dina rukun khutbah naon aya wasiat bitaqwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aya di dinya mun ibu-ibu mah jarangnya dina pangawasan PLG biasa we ngan dina khutbah Jumat jadi salah sahiji rukun khatib nyaurkeun umajak wasiat bitaqwa anu mere harti salila diri dina katakwaan, salila diri cicing dina kaislaman, insyaallah salamat, pasrah, sumrah, tetap pitulung kabeh bumi langit katut pangeusina ku Allah dibikeun kasakur-sakur jalma anu sumrah teh Islam teh. Taya Kangjeng Rasul lungsur ke alam dunya mere contoh pikeun urang sadayana. Pikeun urang sadayana bahkan innama buistu liutamima makarimal akhlak. Nyampurnakeun akhlak Kangjeng Rasul teh. Pikeun nyampurnakeun sa umatna. Cik urang umat Muhammad sanes. Ibu ari urang tos rumaos janten umat Kangjeng Nabi Muhammad. Pak aya keneh kade geus alompreng kalabur. Cik urang dia ngaraku umat Kangjeng Nabi Muhammad. Jujur we ieu mah. Ya Bu, nu disebut umat teh. Wihande punten, husuk ye. Bibirna balem, cepilna bukakeun. Nu disebut umat teh golongan jalma anu taat, anu patuh ka pamimpinna eta umat. Sekali deui. Golongan jalma-jalma anu patuh, anu taat jeung ngalaksanakeun sagala rupa nu diparentahkeun anu dicontohan ku pamimpinna umat. Lamun urang, lamun akang, lamun urang legok pego ngaku umat Muhammad berarti kudu siap, kudu ngaku jeung siap ngalaksanakeun nu diparentahkeun ku Allah wasilah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti naon? Dina ngawengku pedomanana disebut agama Islam. Aya di dieu nu ngaku Islam anu salatna can pati balik. Aya anu belang betong keneh. Eta teh sabenerna pan rukun. Punten kieu nya Bu. Rukun teh mangrupa perkara lamun diliwat eta rukun batal. Kade ye. Lamun rukun diliwat bari jeung teu aya perkara anu jadi patokan dalil ngaliwatna
diliwatna berarti batal. Punten contoh. Rukun Islam syahadat nantos urang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Geus syahadatna urang, geus. Kadua salat. Geus salatna urang. Apa akang geus salatna urang kade ulah cilencang celang-celeng bari gancang. Oh jangan orang salat cenah mang mah salat tiba-tiba heula keneh teu keur SD piraku geus kolot lila kenehnya gancang atuh. Diajar salat tiba heula piraku salat kaliwat we punten salatna batal kaislamanana. Eta teh naon sababna? Sabab salat bagian tina rukun Islam. Keun jurona salat asa pernah dina Isra Mi'raj. Dina peringatan Isra Mi'raj kan setiap jalma anu ngaku Islam bohong Islamna eta jalma lamun teu ngadegeun salat saberang peutingna nu 5 waktu. Percuma ngaku Islamna. Tah ibu punten di Indonesia mayoritas umat Islam. Cenah ceuk beja hampir leuwih ti 80% umat Islam. Bahkan punten urang dieu ge hampir sadaya umat Islam. Na geus kabeh ngalaksanakeun salatna. Tah anu nyacadan, anu jadi ruksak, jadi cacat Islam di negara urang, Islam di lembur urang, Islam di keluarga urang, ngaku Islamna tapi teu daek ngalaksanakeun rukunna, di antarana ngalaksanakeun salat. 2. Terus rukun Islam nu katilu teh naon? Aya nu nyebutkeun zakat, anu kan puasakeun, zakat. Dina rukun Islam zakat. Naon nu zakat teh? Ngan aya di dinya ngaluarkeun zakat kitu ge mun aya zakateun nana geus kurung zakat wajib ngaluar teu wajib cenah nanti wajib ngaluarkeun oke heulaan lebar aya teh aya bagian hak batur anu aya di urang. Ajengan tong bujeng-bujeng ngaluarkeun zakat abdi mah koreh-koreh cok nu puguh mah kasarna dahar isuk teu sore tong hariwang atuh batal Islamna tong hariwang urang tinggal cicing urang mustahik bagian anu narima zakat da cek di dinya ge rukun Islam zakat kitu ge lamun boga zakateunan tapi salat sapanjang ngancik pikiran jeung akal pikiran normal keneh hukumna wajib tetap ngalaksanakeun. 3 zakat. 4 saum. Puasa dina bulan Ramadan sataun sabulan di antarina bulan Ramadan. Batal Islamna lamun nepi ka teu kuat ngalaksanakeun puasa dina bulan Ramadan. Kade sok nanti kade urang sok nganapikeun ngakela-kela jeung sok sumput salindung. Ari puasa mah pan barudak urang mah kalaruat kangnya. Sok barudak urang harus kalaruat paruasa mah. Da indung bapa mah can tangtu kuat ieu teh kolotna mah. Nya, mau sok loba alesan jeung sagala rupa mah. Boga panyakit mah abdi mah sanes teu hoyong puasa. Dek ge acan geus disiapkeun boga mahna teh. Tah biasana nu puasa teu balik mah nu pangriweuhna dina engke lebaran. Kitu jelema mah da umum jelema mah kabeh kitu ai palebah lebaran hayang bagaya pangheulana ari palebah puasana tara kan riweuh. Saha eta teh di antarana anu teu tamat puasana pasti pangriweuhna dina engke lebaran. Bisa hayang ngumpul-ngumpul zakatna pakaian hayang panggaya-gayana kali katempo panglekoh-lekohna ari puasana tara batal Islamna lamun nepi ka teu mampu ngalaksanakeun puasa bari teu aya halangan. Terakhir kalima naon munggah haji. Munggah haji ka Baitullah dina Safinah ge nya kerasa ajengan man istata'a ilaihi sabila kitu ge pikeun jalma anu mampu di jalanna boga bekal jeung di jalanna mampu lamun boga bekal ayeuna mah cek aturan nagara aya istitoah kesehatan lamun sehat orang dieu beunghar
Bro di juru bro di pantong ngalaya di tengah imah benger teu ngalaksanakeun ibadah haji naon da gara-gara cek kesehatan teu damang moal bisa tutumpakan numpak kapal maksudnya lain tutumpakan nu lain-lain kesehatanana teu ngajamin nah eta atuh batal Islamna da cek di dinya ge anu mampu bekal kendaraanana jeung sehat badanna wajib ngalaksanakeun ibadah haji. Urang dieu da tuman ka kebon jag-jag sehat, bedas awakna kuat atuh kitu tapi teu ngalaksanakeun haji cenah atuh meureunna batal Islamna mampu teu bengkelna mampu teu ongkos nyetah henteu jadi ruksak ka islamanana naon sababna da di dinya ngalaksanakeun haji teh wajib teh pikeun anu mampu nu sehat jeung nu boga bekal. Urang dieu mampu, urang dieu sehat, jag-jag ngan teu mampu dina bekalna, teu kucupar, gugur kawajibanana, tapi ulah pondok harapan, tetap niat mah sakur-sakur muslimah tetap hayang sampurna ngalaksanakeun Islam anu 5, tegasna rukun Islam teh. Ngan ulah jadi asa dosa aduh meuni hayang kumahanya carana hulang keun bae lamun urang can mampu dina bekelna mah. Ngan ulah deui ka kieu punten bekel aya awak jag-jag tapi sieun. Naon sieun maot di ditu cenah. Sieun kumaha? Eta mah dosa. Naon ku Allah dimampukeun, ku Allah disehatkeun, ku Allah dibere bekal na mangrupa rizki ti Allah tapi embung ngalaksanakeun digenyer ku Allah batal kaislamanan. Tah Islam anu dina rukun anu 5 ieu teh ibu urang sadayana dibere pedomanana ku Allah dicontohan ku Kangjeng Rasul jah satiap anu cicing dina kaislamanana apa akang sadayana jadi rahmat jadi welas asih tong waka sakabeh alam urang we salembur di dieu cik nu jadi rahmat teh naon nu kumaha cek abdi kantos ku ibu-ibu disaurkeun jadi rahmat jadi khairun nas anfa'uhum linnas jelema nu hade teh nu mere manfaat pikeun manusia anu lian eta rahmat mun urang dieu aya gara-gara aya si eta mah tenang aya si emang ieu mah jongjon di masjid ge haneuteun aya emang eta jadi rahmat di pangaosan oge cenah jongjon resep cenah eta mah naon lamun aya susah aya gotong royong si akang eta mah sok mantuan jongjon eta teh rahmat sawalerna naha ibu ece naha ce nyasa seungah gara-gara datang eta mah ibu kalah ka ngomong di pangajian teh bacet rot we geus ngomongkeun tatangga mah ngomongkeun dulurna mah ngomongkeun pangaboga tungtungna mah ngomongkeun ajengan nu ceramah lieur riweuh ta eta mere madarat. Pokona mah kieu lamun di lembur aya si eta jadi tenang lembur eta teh rahmat. Wihan deui. Sabalikna gara-gara di lembur aya si eta jadi riweuh teu tenang. Jadi ginggiapeun. Naon we wae kapalingan da gara-gara aya si eta. Naon we riweuh we ta eta teh lain jadi rahmat bahkan timbulna madarat. Islam nyontohan ku Rasul ku ngaran Muhammad setiap cicing di mana wae teu weleh mere kamangpaatan. Urang dieu emang akang ece tembongkeun atuh mun hayang ngaku umat Muhammad mah teu weleh mere katenangan, teu weleh mere kahirupan anu mere tentrem kanulian. Hese di lembur atuh di kulawarga urang. Lalaki punten akang mere tenang ka bojonya kitu deui ece ge mere tenang kanu janten caroge. Di rumah tangga teh kudu mere tenang mere seri tenang jongjon aya salaki mah jongjon aya pamajikan. Mata kaditu kadi teu weleh we bebarengan ngobrol pangeunah-ngeunahna ngobrol lain jeung batur lain jeung baraya lain jeung tatangga yang lain batur pagawean jeung saha
jeung pamajikan. Kang kudu nama kitu. Ece ge kudu ngobrol jongjon teh jeung saha, lain jeung batur ngaji, lain jeung di warung jeung batur. Ngomongkeun batur jongjon teh ngobrol teh jeung saha, jeung salaki eta teh pada-pada mere rahmat. Osok urang ece jongjon jeung salaki ngobrol. Tah lamun tara kudu diomikeun ya. Kang sok jongjon ngobrol jeung pamajikan, ajengan nasarudek ngobrol jeung pamajikan jeung budak mah. Hese diajak badamina, sok seueur nu kitu teh, Ce. Punten abi sok ngobrol, Kang urang hayu ke atuh sok ngobrol urang aya rencana ka mana, urang aya rencana ka Muludan Sok ngatu akang ngobrol, emang ngobrol jeung si ibina, cenah ajengan ngobrol jeung bojo abdi marudet. Hese diajak badamina, tah eta teh tanda tanya. Tong waka mere rahmat ka batur, jeung batur hirup di imah ge mung. Ece ge sami, atuh ece ibi sok ngobrol jeung si akangna, alah ajengan ngobrol jeung caroge abdi mah hese. Hanas we bacetrot kala kamolohok we salaki abdi mah siga tunge. Matak capek ngobrol jeung salaki mah malah baleg cenah. Osok itu aja. Aya di dieu nu sok anu mung ngobrol jeung salaki gara-gara salaki teh molohok gitu. Aya nu kitu. Sia ece kieu. Eta dah kitu dah penyakit kabeh. Ngobrol jeung caroge abdi mah lieur da moal nyamung-nyamung. Cenah kalah kasih gatunge we polohok. Ada bongan ku ece atuh minang disentakan we salaki teh. Sok sia tengar kalaungan goblok salaki dabongan disentakan wae ku urang. Sok aya nu sok nyentak ka salaki. Loba. Tenang Kang urang bejakeun hukumna nyentak ka salaki tenang. Lah, mal nanya ka bapa, mal nanya ka akang abdi mah ka ibu-ibu we nu ngarang-ngaraku mah. Dai nanya ka laki mah da bakal jempe. Akang aya cik pamajikan akang anu barang peuting teh teu waleh sok nyentak. Nya kitu we cenah jeung. Oh kitu mah sanasib jeung uing. Kieu ceuk sia pamalieung ngobrol ai urang mun urang sok jongjon ngobrol jeung batur daripada jeung salaki, daripada jeung batur imah. Di batur saimah biasana ngobrol jongjon jeung batur moal boa ngomongkeun kahirupan nu lian. Da ngobrol jeung salaki mah pas moal pati di layanan. Bapana, bapak salaki urang keur radio TV, radio Persib kamari beureunya Persib. Bapana di pengajian rek aya anu kieu. Jadi kumaha? Pasti mun aya rencana kieu teh bapana lain dengekeun heula cenah bapana. Ieu Ceu, lamun salaki urang diajak ngobrol teu nyang hareup ai ceulina mah rebing teh. Merhatikeun bener, radio TV pamajikan urang di dinya salaki salaki mah teu nyang hareup, padahal mah ceulina mah awas. Ceulina mah jeli eta teh. Sok urang tanya dah, ceulina mah jelas najan teu nyang hareup ka ece ge. Sabab naon da gila nyang hareup teh atuh. Penting sorana we wungkul. Cacakan ku sorana ge geus giapeun hate teh iraha ieu salaki pamajikan aing rek anggeus ngomongna. Matak mun salaki urang teu pati loba nyarita bisa jadi ngeunteung urang teh Ceu. Lamun urang panjang teuing nyarita bisa jadi salaki mah. Jadi kumaha atuh? Terusna kumaha atuh? Eta teh supaya buru-buru enggeus ece teh ngobrol teh. Aya salaki urang nu kitu. Jadi kumaha atuh akhirna? Nya kitu we padahal mah bana. Oh, bapana dieu mah teh ondangan. Hajat ya anu mihna teh mih sedap anu 3 cenah hargana teh 200. 200 hargana teh. Mih 3 jeung sagala pokona mah jumlah jamreh teh 16.500-eun. Ari manehna sabaraha eusi amplop 20.000 aya untung atuh nu hajat teh. Oh, nya ali agrem genep siki, wal beak atuh. Jadi terus kumaha atuh? Celeuheuk we laki. Naon sababna? Tujuanana mah lamun dipotong. Kang sok cobaan. Dipotong we ku urang, manjangan eta teh. Sok
dipotong we ke urang manjangan. Naon sababna? Bisa jadi teu klop. Tapi lamun silih obrolan, silih badamian, bahkan kadituna silih elingan bisa jadi rahmat, bisa jadi nikmat keneh ngobrol jeung salaki, bisa jadi tenang keneh ngobrol jeung pamajikan. Naon sababna? Da eta dicontohan ku Kangjeng Rasul. Punten Kangjeng Rasul dakwah jeung sanes kantena negakeun syariat Islam nu pangheulana di badamian kapungkus Siti Khadijah bojona. Pupus Siti Khadijah aya Siti Aisyah nu pangheulana eta diajak ngobrol. Nu pangheulana diajak badami naon? Tempat kanikmatan, tempat rehat, tempat istirahat, tempat ngadu pikiran, tempat curhat na Kangjeng Rasul iwati kabojona. Bojona ge sami ayana naon perkara nu pangheulana salian geus ngadoa manteng ka Allah lintang ka carogena. Ieu umatna, umat anu ngaku umat Kangjeng Rasul ayana naon perkara nu pangheulana atuh ngobrol jeung salaki rodat jeung salaki ngobrol jeung pamajikan lieur jeung pamajikan can parat geus dipotong. Can angeus geus dipotong, can teu motong oge jual buncelik panonna teh. Naudzubillahi min makanya kita pagawean urang pagawean urang matak dik diajar penting ayeuna mah bab ieu malah diajar. Salah sahijina lamun urang hayang baldah thayyibah jadi syukuran ieu di lembur di legok pego di antarana moal jadi baldah jeung thayyibah ieu lembur lamun masyarakatna henteu marhamah. Naon marhamah teh? Tembong welas asih jeung sasama, jeung dulur, jeung baraya, jeung nu deukeut. Jeung nu deukeut. Nah nu deukeut teh aya tieu rupa nu deukeut teh hiji nu deukeut antara getih, dulur, jeung kakaitan. Aya deui anu dulur anu deukeut teh jeung tatangga, imah nu padeukeut. Aya nu deukeut teh jeung sapopoe di pagawean. Bisa jadi imah nama jauh ngan mineng panggih. Tak eta perkara teh matak ibu, ece, akang, sadayana yuk diajar mun urang bener jadi ngaku umat Muhammad hayang menang syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antarana diajar leletikan mah sapoe sapeuting mah meureun beurang peuting mah tong waka jeung nu jauh diajar jadi rahmatna jeung nu deukeut. Salaki jeung pamajikan, pamajikan jeung salaki, indung bapak jeung anak-anak jeung kolot-kolot jeung anak. Jadi rahmat teh tenang tentrem boga anak teh. Atau sabalikna anak teh tenang tentrem ngobrol ngariung jeung kolot teh. Sepunten, seueur teh barudak urang bujang parawan anu diajak ngobrol teu rapati hayang nyahareup. Aya tuh budak urang ka ditu rata-ratanya diajak ngobrol bapak jang kasep neng geulis ka dieu. Nus budak parawan, nus budak bujang diajak ngobrol teh luas-leos nya. Lamun aya barudak urang diajak bujang, nus bujang geus parawan diajak ngobrol meuli mung nyang hareup naon tandana seungah nyang hareupan ngadengi obrolan bapana jeung indungna. Komo lamun keur magahan teh balap antara indung jeung bapak. Cek bapana kitu, cek indungna kieu, cek bapana ka kale, cek indungna ka kidul, pan luak liuk anakna teh cileuk ka ditu, cileuk ka dieu, mana anu kudu diturutkeun. Biasana mun bareng kitu jadi hoghag we salah indung bapana teh. Dikenangan we ku anakna, dah kieu mah pasea ieu resep dengekeun. Tungtung nama hiji waktu mu ngadengikeun pamagah urang. Sok mangga. Lamun ibu murangkali siga kitu gaduh murangkali siga kitu urang tos ararageuk leutik keneh persiapkeun. Naon cik punten dina rumah tangga cek kalau disebut repok teh lain wungkul pas saya salaki jeung pamajikan tapi kolot ka anake kudu repok kolot teh. Matak tong balap Kang. Pak, bisi jeung bojo magahan palap putra tong balap. Geus mah bentet ku indungna, hayu bentet ku bapana. Geus ku bapana dipagahan indungna brang-breng ti dapur teh. Cek bapana teh jang kade gaul teh leutik-leutik kudu ngeureuyeuh nih kereupeureun bapa jelema teu boga maneh teu keur digawe teh sing sumanget tempo boga pagawean
tempo boga hasil sautak saeutik manfaatkeun kumpul-kumpul jeung sagala rupana. Hayang teh indungna ti dapur, hojang dengikeun. Ulah siga bapa maneh ruksak teh. Ti bebeut tah budak bapa salaki ecet di hareupeun budak teh. Ulah siga bapa maneh ti baheula alab rumah teu bisa nyimpen duit saeutik. Ulah maneh mah da beak tah salaki urang teh tah. Diomongkeun kitu. Saha sok kitu kade. Bisi kitu kade. Ieu teh kajian tenan, jangan ayeuna matak seueur kajian tenan siga kitu jauh. Naon atuh di antara Kangjeng Rasul nyontohan. Nalika ngawuruk putrana wabil khusus Sayyidatuna Fatimah. Kangjeng Rasul nyaurkeun sasaurnya bojona mangupingkeun. Ngiring ngupingkeun. Teu nolak. Naon sabab? Sabab aya hiji patokan. Kurang panuju teu panuju oge kade di hareupeun anak mah di hareupeun putra urang mah ulah silih bebeutkeun Kang ce silih bebeutkeun tungtung nama marwah atanapi kahormatan wibawa nu jadi kolot ragrag ku gara-gara naon urang hayang silih papatahan kanu jadi anak. Rasul teu nyontohan gitu. Mata Kangjeng Rasul nalika ka Siti Fatimah masihan mangrupa-rupa nasihat bojona mangupingkeun sami. Sami ngupingkeun. Lain teu bunculik, Neng. Cek apa mah kade kanu jadi salaki teh. Bisi hiji waktu isuk pageto meureun ece atawa akang rek hajatan. Rek hajatan teh boga budak parawan, terus rek hajatan, Neng kade sakedeung deui maneh rumah tangga kade ka salaki sing taat sing patuh tah salaki ece teh nya magahan ka anakna urang teh ulah delek ieu menyindiran aing cenah made mun hayang rek masak tong ngadagoan diri tah ku salaki ceuk indungna teh moal boa teh mah nyindiran ieu mah nyindiran salaki nu kumaha nu dikawulaan teh ari salakina pangadulan mah ari salakina ukur cicing di pos ronda wae mah ari salakina mal balik kade maneh mah ulah nepi ka kitu naudzubillah teu nyontohan Kangjeng Rasul kitu ceuk kolot ge repok rep hiji pok hiji bejakeun nasehat saurang dengekeun ku saurang nasehat ti kolot indungna nganasehatan bapana ngilu jempe Bapa nangan nasehatan indungna jempe. Hartina setiap nu dikedalkeun ku kolot, rek ku bapa, rek ku indung ngaluarkeun nasehat anu sarua eta cikal bakal marhamah. Naon mereka manfaatan. Ari balap mah ibu tong waka harapan ageng digugu. Nu puguh mah ngulut truk dina hatena. Dari sok nanya jeung babaturanana. Lieur aing mah cek indung urang kudu kieu, cek bapa urang kudu kieu. Mana kudu dituturkeun kumaha tuh? Tungtu nama indung bapa urang pasea. Osok kajadian nu kitu di mana siga simple punten. Sederhana abdi boga dongeng mah urusan nu jauh. Dongeng urang we sapopoe. Eta teh mah ngaraoskeun ku urang. Sok punten akang sepuh deui anu sok balap magahan kanu jadi anak. Tingali budak urang. Sok anu urang anu sok balap tingali anak urang. Beung bandingkeun mun bareng magahanana saluyu lamun bareng kabeh kade kudu aya salah saurang nu nyarita lamun bareng mah lieur kanu jadi anak cantang tu satuju cantang du daek nurut nu puguh mah barontak dengan sendirina. Naon barontak dengan sendirina? Jadi heueuh buweuk dihareup siga nu heueuh di tukang mah patojaiyah jeung nu diomongkeun ku urang. Punten mah ngaraoskeun ku urang sadayana. Ibu abdi nyarita kieu teh lain ngungkul ceuk teori. Kaalaman gungku ku abdi ge sami kaalaman. Pang sesah-sesahna. Naon sababna? Da sesah ngawuruk murangkali teh naon? Naon bet nanti eungap jeung berat magahan kanu jadi anak. Sabab sok balap. Sabab sok balap. Abdi kieu bojo mahalin kitu. Salaki kieu, pamajikan mah lain kieu. Bisa jadi nu mawi kade kudu matok dina kaislaman lamun urang hayang jadi bagian umat Kangjeng Rasul anu digero di akhir engke menang syafaatul uzma teh umat kami kadarieu saur Kangjeng Rasul di antarana pangdanguna urang
cepil urang matak dina fardu wudu osok di umah cepil teh itu jadi fardu wudu pan. Cik fardu wudu teh saberiji yang neng aya fardu wudu saberiji dina Safinah we fardu wudu saberiji teh furudul wudu'i ari pirang-pirang farduna wudu saberiji aya hiji niat kadua ngumbah rarai anu bareng di dinya terus ngumbah panangan terus ngumbah ramusap rambut teu aya kadi langsung kana sampean teu aya cepil mah sunnah naon ieu teh harapan ageng ngadoa ka Allah supaya engke nguping panggerona Kangjeng Rasul saha nu digero ku Kangjeng Rasul umat kami matak di antara Allahumma ij'alni minal ladina yasmauna qaula wa yattabi'una hasanah doa jampe wudu cepil aya ibu ningat doana eta lain sok ngadoa naon eta ibu Kang sok ngadoa naon di jampe wudu alah sok apal jampe wudu cik punten jampe wudu ai niatna kumaha oh nya kitu we cenah ajengan dak pokona mah ngingat wudu we lah alhamdulillah di ja'alal ma'a tahuro cenah terus Allahumma banget mah Allahumma bayyid wajhi yauma taswil wudu wa tabwadul wujuh aing mah leungeun kumaha Allahumma tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro Allahumma la kenca Allahumma la tutini kitabi bisimali aumi wala idhri kitu lain teu acan ibu diburukan eta arapal teu pamita apal ke insyaallah ku abdi urang damelkeun urang pasikeun ka ibu bari jeung hartina oh nya atuh cenah kitu berarti cenah apal ai salila ieu ngadoana naon atuh Kang punten salaki pamajikan urang teu apa jampe wudu buah praktekna ge salah doraka si akang salakina saruri tah pamajikan akang saruri iya puas ya bongana sok ditanya ku salaki jampe wudu ditingali sok dibenerkeun wudu ku salaki tara Bu naudzubillah ari das da salaki lagi tara wudu cenah Kang aduh naudzubillah ieu punten silih bejaan atuh silih bejaan silih elingan teh di dinya keun da saacan ku batur mah urang silih elingan silih bejaan wuduna salatna jeung sagala rupa nu enteng we nu handap eta tong waka jauh atuh berkah dina muludan teh ye carita berkah dina muludan berkah caritana hayang micinta ka Kangjeng Rasul hayang diaku umat Kangjeng Rasul yuk mulang ti ayeuna pulang uih ka bumina masing-masing penting ayeuna sok dongengkeun nu diauskeun ku abdi sok dongengkeun nu dicarioskeun ku abdi di antarana silih omean masing-masing jadi uih ti dieu teh ieu rinat halis tarang ulah kerung wae bibir ulah monyong wae ulah loba nyaritakeun batur panghese-hese nanya ngomong rek ngomongkeun batur rek eureun teh geus abdi mah alhamdulillah ajengan enak mah tos seueur nyarioskeun sanes fokus kana diri abdi alhamdulillah abdi mah ngarumaoskeun seueur dosa abdi mah diajar sana dosa di pangawasan ngupingkeun we najan nu lain eta ge aya nu ngarecewis ge mah modal si ece anu si lain eureun atuh ngomongkeun batur kitu mah sarua we abdi mah fokus enak mah moal seueur ningal kagorengan kaawonan anu lain sanajan nu sanes nyarioskeun nu lain abdi mah fokus we modal si ece anu mah jeung naudzubillah sarua kene nu mawi ce Kang sadayana wihan deui Kangjeng Rasul lungsur ka alam dunya syariatna medal dina 12 Rabiul Awal jadi hikmah ka urang salaku umatna mawa syariat ngaranna Islam pikeun hirup kumbuh urang sadayana
pikeun dituturkeun, diturutkeun, pikeun diamalkeun ku urang sadayana. Tong hese-hese kakurung weh Islam napel dina diri, tong jauh-jauh Islam anu rukun anu 5 diajar ku urang sadayana. Bahkan tinu 5 teh aya anu leuwih enteng deui. Naon diantarana? Da urang macan waktu munggah haji berarti leungit. Urang mah da zakat teh sapopoe teh tong bujeng-bujeng rek zakat. Nu puguh mah dahar isuk henteu sore, berarti urang mah siap-siap narima zakat. Tuh tinu 5 teh geus 2 tan eureun. Syahadat mah da geus enteng dina hate ti keur budak ge diajar asyhadu nyaksi kalawan ngayakinkeun hate. Allah ilaha etela nafi nolak teu aya pangeran anu hak diibadahan, teu aya ilah, teu aya anu disembah illallah angin wungkul Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matak ngahartianna kada diajar ka barudak ce tong nyebatkeun teu aya deui pangeran. Mun make deui berarti aya nu lain. Teu aya deui berarti aya anu lain. Modal ece mencek rencangan teh. Ibi punten manawi namut piring alah teu aya deui. Mung kantun ieu hiji-hijina berarti lamun aya 2 3 mah bisa dibikeun. Ieu mah ka Allah teu aya pangeran, teu aya anu dihak diibadahan. Tong make deui. Angin illallah angin wungkul Allah Subhanahu wa taala. Cek ilmu mah disebutkeun nisbat ka Allah. Jadi ibu kumaula akang mimpin dina rumah tangga lain wungkul kana arah-arah dunya karena intina mah mangeran ka Allah Subhanahu wa taala. Kudu siap, kudu sayagi lamun aya azan panggero urang mah sok keung keneh sieun keneh aya di gero kudunungan buru-buru datang di limbang di geroan ku azan ku Allah ngalangkungan azan di urang mah kering HP ningan rot keur sarege buru-buru udang sahaya nu nelepon sahaya nu nga-WA buru-buru keur riweuh ge dibuka nya lawan asok itu nu garadu HP di dieu nu asok ieu wah nyambung saha itu nelepon alah meni handeueul lamun aya nu nelepon teu kaangkat panggilan tak terjawab buru-buru kencang we dibalikeunnya di telepon balik sugan we bawa nu mere duit nu naon gancang panggilan tak terjawab tapi hayalah sholat akang di kebon ka kuping adan ti masjid alah geus adan deui buru-buru init ka masjid kade ieu teh panggilan tak terjawab ti Allah. Panggilan tak terjawab ti Allah teu buru-buru manggil deui teu buru dipencet naon buru-buru dipencet buru-buru guragiru kacai naon Allah ngumandangkeun Allah ngagero ngelangkungan kumandang adzan satiap urang lengle satiap urang hararese tong aneh nalika hirup kumuh rupek jeung ku kariweuh hirup kumuh urang pinuh ku karudet dabongan Allah ngagero oge urang loba panggilan tak terjawab loba teu didatangan loba teu diinditan loba teu disumpingan ongkoh caritana urang hayang di aku umat Kangjeng Rasul umat Muhammad mereka tenangan mereka tentreman setiap nyepeng Islam dina kahirupana tenang tentrem ngeunah bernah naon binuh ku barokah eta teh lamun taat kana panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wadan lamun urang masih keneh riweuh tong aneh Kang Mang anger atuh urang hireut pakeun pungsat bahan jeung sagala rupa tah kumawi mudah-mudahan berkah tina mauludan ieu sing sarumanget dina nyuprih elmuna amin ya Allah ya robbal ieu kumpul ngariung peuting siga kieu teh ku kira-kira meureunan ieu teh tujuanna mah hayang berkah teh lain nambahan wae harta banda
Insya Allah orang doakeun, siri doakeun. Ieu teh kumpul ngariung teh reongan jeung sagala rupa teh pangintennya sasieun sabeunyereun boh ti ibu-ibu, boh ti bapak-bapak nyisihkeun harta bandana sing mangfaat sing jadi saksi di yaumul kiamah urang sadayana hayang meunang ridona Allah Subhanahu wa taala. Sing berkah hirup urang sadaya, nah sing jadi barokah dina hirup urang. Tahun barokah teh diantarana barokah teh ziyadatul khair, nambah kahadean. Urang uih tina muludan jadi nambah jagjag, nambah semangat ibadah eta teh barokah. Sok urang abdi mudah-mudahan abdi ngadoakeun, ibu ngadoakeun, akang ngadoakeun mudah-mudahan ba'dana kagiatan kieu teh panginten ibu-ibu nu tiap dinten jumaahnya pangaosan teh nya. Tiap Jumaah sing sarumanget ngaosna amin ya Allah ya robbal. Semangat silaturahmina amin. Semangat sili doakeunana amin ya Allah ya robbal. Anu belang betong jadi getol, jadi getolnya ningkat amin ya Allah ya robbal. Anu belang betong jadi getol, anu tara jadi daek. Insyaallah da kum atuh lamun kumpul sadayana Jumaah sajumaah sakali ibu-ibu weh di dieu naon jumaahan mun pangaosan jumaahan pinuh ku kira-kiranya pinuhnya lamun ibu moal kawadahannya sugan we tuh berkah mulut mah jadi pinuh sadayana amin ya Allah ya robbal alamin sugan geus ibu-ibu pinuh mah panas hate ka bapak-bapana jadi daek pengajian minimal jumaah jadi daek ulah sumput salindung aya jumaah teh jadi atoh digawe jadi saeutik setengah 11 geus balik lain buru-buru rek jumaah kalah ka ngagoler di imah engke we setengah 1 bubar gura giru init ka kebon deui aya nu kitu basa laki ece eta mal berkah hirup teh ce elingan ku urang Kang urang diajar peupeureun atuh urang teh beunghar henteu cik atuh urang di alam dunya koreh-koreh cok atuh sugan di akhirat mah urang kumpul ngariung pinuh ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Abdi harapan ka urang di sadayana mudah-mudahan hirup urang rek baldah thayyibah nagri urang subur makmur syukuran urang ka Allah syukuran urang boga nabi nu ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam syukuran urang jagjag syukuran urang sehat hirup kumuh hirup di ieu lembur pinuh ku naon ku barokah Allah Subhanahu wa taala ngawujudkeun masyarakat anu marhamah silih welas asih rek marhamah kumaha lamun di rumah tanggana henteu sakinah sarek sakinah kumaha lamun diantarana salaki jeung pamajikan henteu soleh jeung solihah rek soleh teu rek soleh kumaha rek solehah kumaha da sapopoena ge ibadahna tambuh laku rek ibadahna kabalik kumaha da sapopoena ge ukur ngalaksanakeun rek ukur ngalaksanakeun kumaha da kapangajianana ge ngadul. Lamun ceuk bapak-bapak teh da rek getol kumaha ajengan da pangawasanna ge teu aya areakeun atuh da enteng masjid aya ajengan aya ulah eleh ku pamajikan urang sadayana ulah eleh ku ibu-ibu naon sababna akhir barangkali pertanggungjawaban nyuprih ilmu pertanggungjawaban ibadah lain asa geus katulungan ku salaki urang lain geus asa katulungan ku pamajikan urang lain geus asa katulungan ku anak atau ku kolot urang da dipayeuneun Allah catetan amal ibadah pertanggungjawaban masing-masing urang pribadi. Ibu ahli pangaosan, bapak ngedul, tong asa bungah bapak teh akang teh pedas pamajikan urang getol tapi kudu malikana diri era parada pamajikan bisa jadi ahli surga centang tuh bisa mawa urang bisa jadi urang ongkang-ongkangan dina siksa neraka benduna Allah Subhanahu wa taala naudzubillah atau sawalerna caroge ahli pangaosan, caroge ahli ibadah, ari pamajikanana anger sok nyiaran pi omongan batur,
naudzubillah bisa jadi salaki urang jadi ahli surga, ece mah ongkang-ongkangan dina bebendu Allah dina neraka jahanam, naudzubillah. Sawaleurna kolot urang ahli surga, anakna jadi pinarakaeun, bisa jadi teu bisa nulungan atawa bisa jadi tina urang ngejatna, urang kurang tanggung jawab amanah kanu jadi anak, bisa jadi urang pisurgaeun, da getol ngaji, getol ibadah ngan pedah ka anak teu ngawarah ti kunclung. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan akhirna sim kuring ngadoa jeung urang ngadoa sadayana da ibu abdi mah teu seueur nyarios, teu seueur ngobrol, teu seueur naon heureuyna naon lebar bisi kadongengkeun isuk pageto teh ngobrolkeun teh dongengna we wungkul heureuyna wungkul. Urang doakeun anak incu turunan urang mudah-mudahan sing jadi getol getol ngajina, getol ibadahna leuwih ti urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu barudak doakeun inung bapa urang dina hirup kumbuhna sing deukeut jeung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Paeh poso beurang peuting ti isuk jedur nepi ka sore jedir nepi ka magrib jedir. Kolot paeh poso banting tulang beak dengkak ngadengkak ke di beak-beak nanti demi nu jadi anak. Tah mudah-mudahan sing berkah sing kapetik hasilna ka ala buahna karasa amis kareueutna dipayunan Allah jadi mangrupa amal kasayan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hese jeung berat ngurus nu jadi anak teh, hese jeung berat ngurus nu jadi anak teh, hese jeung berat teh barudak ge ngahurmat ka indung bapa, intina beratna bongan da urang jauh jeung ilmu pangaweruh, jauh jeung ilmu agama, teu daek nyupri ilmu, teu daek ruang riung di majelis ilmu, naudzubillah poek kahirupan urang sadayana. Matak doakeun nya Bu, barangkali urang barangkali urang sadayana sing janten barangkali anu soleh jeung salihah diurusna enteng Kang, teu hese teuing, teu ngabadaratkeun, teu ngariweuhkeun urang sadayana. Da urang baheula kalah kumaha oge pan biasana rek ngaji rek naon teh barudak loba alesan. Barudak ge sakola ge sok karese nya ieu Neng anu nu sarakola. Ieu barudak sing doakeun kolot urang usaha ikhtiarna sing nanjeur sing nimbulkeun kamaslahatan jeung kamanfaatan sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Titip barudak, titip ieu Neng geulis nu sarakola nuju ngaranaos, ieu ulah dianggap hare-hare kolot urang. Da biasana barudak mah pan kieu Bu terakhir ieu ti abdi, barudak mah sok api-api gering supaya henteu sakola. Lobanya nu kitu nya. Barudak mah api-api gering, barudak mah supaya henteu sakola. Sok barudak kali teh loba anu kari teh nah hareeng entong sakola nyeri huntu henteu sakola. Tah Neng ieu nu sarakola Ujang, Kasep, Neng geulis. Kolot maraneh mah api-api cager najan keur gering ge supaya maraneh sakola. Maraneh mah kadang-kadang api-api gering supaya henteu init sakola, henteu init ngaji. Kolot maraneh mah api-api cager najan nyeri cangkeng oge. Naon? Da sabab meunang butuh buruhna, butuh ongkosna supaya jang budak meuli buku, matak nyeri cangkeng ge, dongko nyeri oge maksakeun we naon supaya budak boga jang jajan lamun sakola. Matak kolot mah api-api gering, budak mah api-api gering sabab mau sakola, kolot mah loba anu api-api cager maksakeun sanajan gering ge supaya budak sakola. Budak bisa jajan, budak bisa boga buku, budak bisa ngaji, budak bisa supaya bisa udunan matak gering saeutik mah sok teu dirasa. Karaosna Bu ku urangnya kitu matak Neng kudu kitu sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir urang ngadoa ibu sasarengan doa abdi biasa urang hunjukeun kepala putra urang sadayana baringke disebatkeun pala putra urangna saha pameget saha namina istri saha namina harapan urang bodoh urang geus ka dieu neuk teu kleuker meuleh jantung ulah kabodohan urang nepi ka tumrap ka anak incu turunan urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ushiduka anni radiyatan an ibni sok budak urang nu pameget
wa an ibnati budak urang istri tamamar ridho wa kamalar ridho wa muntahar ridho Allahumma anzil ridwanaka biridhoi anhum birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma fattahirhu minad dunubi wazidhu min umrihi wadfa'il afati an badanihi wal auja'i an jismihi wazidhu minal gina wadfa anhu anil fakri birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari minad da'il akbari fid dami walahmi wal udmi wal juludi wal uruki subhanaka idza qadaita amro ayyakula kun fayakun al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ibu sadayana hapunten pilih abdi kirang utami mari karasan rengse teraraos rengse kaserang dilajeng gaduh papait janten kurang konsentrasi hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi